Iya. Pokol. Istri Tegado. Oh. Abdi ge sami Tegado. Oh, bapak ge sami teh gaduh istri deui. Oh, duda perkumpulan para duda. Oh, baraya di sini mah jadi perkumpulan para duda katanya, tapi yang penting mah sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Putra Sunda dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Putra Sunda Channel ya. Seperti biasa saya mau vlog perkampungan dan juga keindahan alam ya yang berada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di daerah Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Jahiang, Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, seperti biasa Baraya, kita melihat suasana keindahan kampung ya, dan juga keindahan alamnya. Dan kebetulan katanya di sebelah sini ada satu rumah ya, yang terpencil, yang katanya hanya dihuni satu orang di sini ya, hanya seorang diri yang menempati di rumah ini. Dan alhamdulillah Baraya nih, kebetulan di sore hari ini cuacanya cerah banget ya. Cuaca di sini cerah banget. Nah, Baraya mungkin itu di depan sana ya. Jadi kita coba untuk ke sana. Barangkali yang punya rumahnya ada. Nah, jadi bisa Baraya lihat ya di sini itu keindahan alamnya, subhanallah, sangat indah sekali ya. Kesananya banyak tanaman kapel dan juga persawahan loh. Jadi sekeliling daerah sini itu persawahan dan juga tanaman kapel Baraya. Assalamualaikum. Aduh, wah ya waas. Punten. Aduh, Bapak punten. Nah, gitu. Yang tok mangnya jadi sawah kasidani kain. Kapalih dia mah teu aya deui bumi, Pak nya. Oh, teu aya. Oh, pasawahan hungkul. Itu kok kulon mah seueur ketemu itu. Oh, mung ieu mau kapalih dia mah pasawahan hungkul panen banyak. Mohon. Oh, upi ieu mah di lebetan panen. Oh. Oh, ku aang di lebetan. Alhamdulillah. Udah ya. Oh, duda. Aya wae lah. Iya naon? Menderita. Waduh, menderita. Di linggihan ku nyalira di dia teh. Geningan ieu moe kene teh aya listrik. Oh, teu dilistrikan ieu mah atuh nganggo naon di dia? Oh, ku cempor biasa. Ku cempor biasa. Anggap we ieu mah di mana itu teh? Tapi niis. Mohon dari tempat nih. Paniisan. Ya aya rokok kalaresan, Pak. Alhamdulillah. Tah, aya keneh panggilan. Oh, tah, lumayan lah. Asal ngebuel we. Kapan si beja? Lain ngaran.
Sareng saha Bapak? Tuh, Namina. Im. Oh. Oh, upami anu ngalingah di dieu mah unggul. Oh, mohon. Tos sabaraha taun ngalingah di dieu? Di pas boboran sawal. Di dieu teh. Sawal gitu. Mung nyalira di dieu teh. Aduh. Lira, iya, Mokol. istri Tegado. Oh. Abdi sami Tegado. Oh, Bapak geus sami teh gaduh istri deui. Duda. Oh, duda perkumpulan para duda. Oh, baraya di sini mah jadi perkumpulan para duda katanya. Tapi yang penting mah sehat-sehat lah. Hari teh loma batur abdi teh tengah. Ngalarian lalangkungan anak. Tah hoyong jahiang asli mah. Jadi namanya Jahyang teh aslina teh ieu. Iya. Jahiang asli napisan mah. Iya pisan puseur. Oh, dupi ka kapali ditu teh kapungkur mah jalan ah. Jalan agung. Oh, jalan agung ka dieu teh. Eta ngalih teh aya gempa atawa napi? Gempa kan itu anjlok. Oh. Anjlok. Gitu kapungkur teh saurna. Mohon. Da kapungkur mah kieu mayat cenah teh. Di pasir. Oh, lokasi ieu teh. Di gunung itu teh tuh kieu jantan kieu cenah teh. Oh, mohon. Kecelit we. Wargi-wargi sadayana alhamdulillah ya tiasa patepang sareng wargi-wargi urang nu aya di wewengkon Jahiang Tasikmalaya dina sonten ieu kalerasan pribados di dieu ya. Ieu wargi-wargi urang nu aya di Tasik Pakidulan nya lebetna Pakidulannya Pak ka dieu mah Tasik Pakidulan. Janten mah asli we di dieu nyalira gitu nyalira. Oh, nyalira. Tapi ayo wengi sok aya keung. Alhamdulillah teh aya. Terus biasanya. Terus biasa. Keung mah da kumaha urangna. Nya kata. Mohon hatur nuhun kasadayana ya. Aduh alhamdulillah ya tiasa patepang silaturahmi di palihan dia ya.